karomah anu umum anu tiasa ngahalangan eta mah nu kitu mah. Justru anu salarasna karomah nu mana? Wal karomatul maknawiyah, karomah maknawiyah. Naon cenah ari karomah maknawiyah? Karomah maknawiyah mah al istiqomatil abdu rabbahu fil dhahir wal batin. Istiqomah na ieu hamba dina ibadah ka Gusti Allah lahir batinna. Ibadah ka Gusti Allah eta istiqomah. Janten upami urang tos kersa ngagaduhan amalan sok sanaos sakedik tapi diistiqomahkeun ta eta teh nu kitu. Karomahna maknawiyah teh. Upami urang nyebatkeun di Cikawung aya para wali, aya. No tinggal eta istiqomahna. Eta nu ngugahkeun jam 3 ungi adan awal saha eta teh. Toong urang teh. Oh iya. Nah barudak da urang mah kaweurangan wae. Anjeunna mah rek capek teu capek hudang we jam 3 ngahudangkeun urang. Tah justru eta Pak, toong ku urang teh nusungkeun doa teh kadinya. Jamin mutos tiasa istiqomah. Pan urang mah sok kadang-kadang neangan doa teh anu jauh ka Banten, ka Cirebon we doa teh. Naon? Nah eueuh di Cikawung kiai atau ustad anu boga doa geus laas cenah. Ustad di Cikawung teh. Jadi ngaranggapanna kurupuk we kana doa teh. Jadi kana doa teh urang mah nanggap teh Allah teh eleh ke doa. Upami urang nekadkeun doa teh urang di mana ngadoa teh bakal ngarobah kakayan urang eta sarua ngabujangkeun ka Gusti Allah. Margi Allah mah di mana ngajabah teh lain kulantaran seukeutna doa. Tah ieu teh sebab teh mati. Kan eta teh nyebutkeun kitu teh. Jadi lamun nyebutkeun doa mati berarti Allah teh eleh ku doa. Ari doa kumaha? Doa teh Allah mah ngajabah doa lain Allah matihna doa. Tapi naon? Kulantaran Allah ridho. Ieu teh. Saya sedana mati. Lamun urang nyebutkeun doa mati eta teh tos kedah di ieu tauhidna eta teh. Tauhidna teh. Jadi seolah-olah Allah teh eleh ku doa. Nah, justru anu karomah maknawiyah mah jami anu tos istiqomah lahir batin ibadah ka Gusti Allah.